masjid karah nongkrong sisi jalan, baju dibuka daharudang, nyekel gitar, ngalagu anu batur teu nyaho manehna oge teu hartieun, disadakeun gitarna teh jentreng, iyai my darling, naon jang ari my darling, ya nu modar teh eling-eling, kacau teu aja. Sabari ngagitar sisi jalan dur bedug magrib bari ngalagu anu batur teu nyaho manehna oge teu hartieun make kudu jeung bari teler sagala alias maaf pemuda mabok alus teu goreng teu saha nu goreng laingan ukur pemuda na unggul indung bapak namilu dulur namilu tatangga namilu ngaran kampung namilu sarere amilu kutingkah laku pemuda anu sok masih kene mending hanya sebatas kawa goreng. Yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan, satu orang munkarotna, saurang maksiatna, saurang anu jinahna, sarerea kabagian adab dan penderitaan anak eta anu peulih mah. Punten, jisim kuring gaduh pamajikan kabeneran awewe. Tah eta ge aya. Betul? Komo kamari mah keur nyiram bari dikeureuhkeun da geunah atuh. Upami tengiring aja upami tengiring sim kuring sok nyana kunci bumi kadang jam 2 jam 3 begitu lebet ka bumi mukakeun panto kamar pamajikan geus biasa sim kuring asup ka kamar ieu teh dibukakeun tah blah tiap sim kuring asup ka kamar blah hiji mangsa mukakeunana teh luhur teuing katingali kumisna sim kuring asup ka kamar ngadon istighfar. Astagfirullahaladzim inung sia ieu sariku gagabah kumaha lamun sek dicium cucurut sim kuring init ka dapur nyanak asupan ditutupan ku asupan eta da ngewa nyungcuk ditutupan ku ayakan ngewa di karancang aduh kumaha nutupanana ya kapaksa pangutupankeun punten kangaran-ngaran anu nyirampan samar kahayang bujeng-bujeng nu amis nu hasem ge hay bujeng-bujeng nu hasem nu pait ge hay hayang jisim kuring jam 1:30 neme uih begitu rek istirahat rek sare calengkeung teh pamajikan ulah wa ka sare cenah ieu beuteung kuku sialan hayang nu hasem-hasem pan aya jeung aya tabaling bingung cenah eta mah hayang naon hayang jamu pan eueuh jamu jam tengah peuting ki isukan deui mung hayang ayeuna kamana neanganana cek pamajikan aya di tukang masih kene nangkel dina tangkalna sim kuring init kuriling ka tukang terekel naik kana tangkal jambu pas begitu nincak dahan anu katilu aya sireum anu keur genah-genah sare kageureuwahkeun ku jisim kuring nyocok kana bitis nyeri sim kuring turun dengan diiringi hati yang penuh dendam tunggu sireum pembalasan daripada saya. Akhirna kumaha sim kuring nyokot awi nyokot gantar anu panjangna 5 meter dibakutut kulamak trom kana minyak tanah sut disunut harita kene sireum anu aya dina tangkal jambu innalillahi wa inna ilaihi padahal hiji nu nyocokna mah saurang nu maksiatna saurang nu munkarotna saurang anu jinahna sarerea kabagian adab dan penderitaan anak makana watawasau bil haqqi watawasau bisabr urang silih wasiatan urang silih elingan dina sabar sekalipun hawa nafsu urang cocok jeung maksiat urang kudu sabar insyaallah orang yang sabar dibarengan ku ibadah ka Allah akan mendapatkan surgana Gusti Allah sing emut al mautu yang tibagtatan wal qabru sundukul amal maut datang mengagetkan tong boro-boro ning anu geus kolot nu ngorak ge loba nu maot tong boro-boro ning anu gering nu cager ge loba nu maot sedengkeun kuburan mangrupakeun petina amal moal karasa ladang sapertos kieu teh ayeuna mah engke karasa nama geus dina jero baku
sakabeh dulur-dulur kade ulah poho syukur ka Allah nurabun gapur memeh asup alam kubur mun datang waktu sakarat jasad nang karak ngajepat diruruh ku samping kebat menuju alam akhirat dimandian disolatan digotong dina pasaran kula warga balilihan jajab nepi ka kuburan rapku padung rapu lemah ngagoler di alam barja sorangan sahanu gena nungguan poe kiamah mudah-mudahan urang sadayana nalika maut sing maut tetepan husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan urang sadayana lain ngan ukur dikumpulkan di alam dunia tapi suatu saat nanti sadayana sing dikumpulkan di bawah naungan bendera na Rasulullah sadayana sing dilebetkan karena surgana Allah subhanahu wa ta'ala